Aya kene nu sarombing sak atuh eta kaparayun sakedik bisi we kitu ieu mah cek orang Arab mah zama fil bab jasy abu ya qudam syaya qudam syaya kaifa halukum al-yawm eta cenah di lawang macet gitu zama jiham fil bab qudam syaya eta di lawang macet kaparayun sakedik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd Walaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب حياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد
asa narimat kinya nikmat ibunya nikmat pisan kena geunaheun jeung teu nama da kata kusimun ge ngahaja we sapotong sajabana ti urang secara ruku demi ruku tahap demi tahap nerjemahna maha megeunana oge ngahaja paranok potong-potongna teh lantaran mengingat napas urang sararea sakit eta ge geus mending mangga Zayyina linnas ye kadunyaanan aja geus dihiaskeun anugerah ti Allah gift cek bahasa batur pemberian ujug-ujug aya we teu kudu diusahakeun ku jelema teh hadiah hubbus syahawat aya syahwat aya sensasi aya rasa gitu sebab lamun hirup geus teu aya rasa lempeng datar lalaki ningali awewe jeung ningali lalaki geus karasa sarua teu aya ketertarikan abdi mah cenah bade ibadah we ajeula eta jelema keneh lain kitu we nya oge alasanana ibadah hartosnya teu bisa kitu apa nanya jelema boro-boro anjeun nabi wae dalam satu jiwa yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang we bersaksi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh pada diri Muhammad saja itu ada sisi kehambaannya dan sisi kerasulannya. Sisi kehambaan identik dengan taklif. Sisi kehambaan itu identik dengan taklif. Berarti dia punya beban tugas. Artinya sebagai hamba maka Rasulullah memiliki beban tugas. Kenapa Rasulullah sebagai terdaftar atau dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok ulul azmi minal anbiya'i? Ulul azmi, pemimpin-pemimpin unggul di antara para nabi. Pan aya sabaraha teh ulul azmi minal anbiya teh, Ibu? Aya sabaraha emut keneh? Asa kantos didugikeun nya. Nah, atuh kantos mah. Nya pancena Ustaz, tadi nama bade dicatat. Nah tuh ente badai nyatetna we hilap. Tah ada na teh. Jadi mantak teh hilap sareng pan nyatetna ge poho. Nu kahiji Nabi Nuh sabab dianggap ujianna pangberatna. Tapi sukses 100% tanpa codeka. Ulul azmi. Lungsur ka Nabi Nabi Nuh naon cing pangna jadi ulul azmi 850 tahun dakwahna bayangkeun lamun diukur ku sisi kamanusiaan sebagai abduhu sami sadayana rasulullah ge Abdullah wa Rasulullah eta teh hamba Allah oge utusan Allah jadi Allah ngutus teh di antara hambaana disebutna al-mustafa minan nabiyyin yang Allah pilih untuk mereka dijadikan nabi naon hatos nabi teh tina kecap nabaun pan urang apal surat an-naba naon hartosna an-naba teh berita isim fa'ilna naon nabiun nya nabaun isim fa'ilna nabiun gitu. Orang Arab mah hese nyebut nabiun teh kulibatil alifu yayan. Yayan. Bener. Dirobah we hamzah teh ku iya jadi nabiyun. Jadi nabi teh naon? Membawa beri tugasane tuh. Ai rasul naon rasul? Rasala ya rasul alias arsala yursilu nyasok disebut rasul teh utusan gampil nama dina risalah untuk menyampaikan
Jadi dari aspek Nabi sebagai pemberita, tapi dari aspek Rasulna dialah yang diutus sebagai petugas. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah bayangkeun lamun diukur ku kondisi kemanusiaan zaman kiwari, kudu dakwah 850 tahun. Walabistu fihim abdi terus nyarengan kalayan sakuat-kuatna. Ditahan disebut kekecewaan, ancaman, siksaan, gangguan 850 tahun. Mun urang bakar sampai 2 pege geus hijrah we. Namun hijrah hese geus tulisan di imah punten abdi parantos pangsiun tina nabi. Beres jelema teh. Naon cenah kamari dakwah eta mah kamari abdi ayeuna mah tos pensiun. Nah gajang-gajang teh ngaran lagi pensiun dini. Da cara atuh. Diancam lagi naon? Nabi Nuh, lamun anjeun teu insaf, teu cager-cager tuluy we ngadakwahan, pasti ku kami bakal terus disiksa we. Sami hadirin, tiap aya nu umat Islam susulumputan, kapetewa ku penguasa disiksa gitu we. Jadi takdir Allahnya nabi-nabi teh selalu harus berhadapan dengan penguasa nu kararuat. Cing atuh mat'u nu didakwahan teh nu lemah we nu teu bisa ngalawan dipolototan jo mangapa ngabdi iman beresnya. Geunah meureun jadi ustad gitu, unggal murid teh kahiji belet, kadua sieunan, katilu soakan gampang. Sia ka neraka. Rasul bisalam, oh gitu mangga atuh beres. Sakaum muslim. Ngan moal jadi ulul azmi. Da ulul azmi mah cengkelah mulai baca surat Asy-Syu'ara. Jadi dinya aya nan watlu alaihim syair mabab Ibrahim tina Ibrahim terus ka Nabi Nuh tina Nabi Nuh ka Nabi Hud teh mapai kitu panghalana Nabi Muhammad tosin mim teh wahai manusia begitulah tosin mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka seolah-olah engkau Muhammad baha'un nafsaka la yakunu mu'minin jalma Quraisy, jalma jahiliyah teh meni hese pisan imanna. Nabi Muhammad kecewa, secara hati kaganggu. Leuleus. Ari ka hoyong mah atuh buah enggal ucapkeun la ilaha illallah, mangga. La ilaha beresnya geunahnya. Kudu nyung kaum geus marawa pedang rek merangan, newak kaum muslimin. Punten-punten daripada perang mending keneh muslim lah. Islam asal macarian. Oh kitu teh, mangga tuh ngeunah jigana. Kumaha hadirin Fatimah. Nabi Nuh 850 tahun diancam nepi ka akhirna Nabi Nuh Rabbi inna qaumi kazzabuni faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'i minal mu'minin. Ya Allah ya Rabbi mangga abdi kedah kumaha deui nadapi tuduhna. Ieu kaum teh meuni teu kerel ngadulun cek bahasa Sunda mah apal ngadulun teh geus kitu teh kitu teu bisa narima nasihat, teu bisa narima peringatan, teu bisa narima ancaman, marah teu kabita ku iming-iming jeung rayuan nu disebut surga teh saperti naon ngadulun gitu. Faftah baini wa bainahum fatha, mangga ya Allah abdi mangantos buktos we yen abdi teh bener ku pangraos tos waktosna ditembongkeun abdi bener nu milu ka abdi salamat nu teu milu binasa mangga teh laku kitu gatak dina surat naon kamari teh bismillahi majreha ya kan hudnya wa mursaha inna rabbi laghafurun sok jieun parahu keun bae diseungsirikeun ge nya soke bapak ibu ayeuna aya lapang nu rada lega sepak bola terus nyieun parahu kumpulkeun kain nu baradag nu paranya nu aralus gitu terus dijieun parahu ditanya kunaon cenah bapak make jeung ngademal parahu ieu pan kerek banjir di gunung rek banjir euy jangan teh cager henteu cenah unggal nu ngaliwat yang sirikeun mun sim kuring geus kalungkeun tah kampak
pampak paku ngerakeun sia paku sia aja. Gitu nya. Terus we tiap nu ngaliwat hina, tiap nu ngaliwat kae. Datang perintah Allah, cai turun. Di langit. Nu aya dina beuteung bumi kalaluar kayaknya bareng. Celgur mimiti topan. Cing celebet di langit cing gegelegeran. Maka kami utus topan kepada kaum Nabi Nuh di langit kegelegeran. Poek, kebret hujan sabadag-badagna di mana-mana sadunya. Nah, hampir bisa banjir sadunya. Kapan cai nu di langit tadi sasakeun. Nu di beuteung bumi dikalawarkeun heula. Inni hadza min amrillah min amri rabbi. Saur Nabi Nuh anak king bager kaset moal anu salamet deui mah geus katang Tuhan Allah. Nu naik kana parahu salamet, nu teu naik 850 tahun sampai titik itu Nabi Nuh sukses bertahan walaupun sebenarnya mah ngeselkeun matak stres memposankan jeung sajabana ngurus umatnya jika kitu kayana 850 ulul azmi. Toskan tenan Nabi Ibrahim dakwah di Irak air raja penguasa ngaranna Namrud kade bisa salah Namrud kapan Nabi ka didurukna ku Namrud teh di Irak peristiwa tos kitu lantaran teu teurah kapan si raja ge ngadeg-deg ari geus kitu sakoe cenah Ibrahim pepengan ulah ngaganggu kitu wungkul atuh Nabi Ibrahim teh sempat dagang sempat naon keur hirup sapopoena teh nu akhirna ieu dakwah teu berkembang hijrah lempang ngiclik tiluan ngan harita mawa Nabi Lut alo eta teh anak ti lanceukna Nabi Ibrahim nu cikal Lut teh can jadi nabi da budak leutik dibawa ke Palestina tadi Palestina mah lebih terbuka pikiranna teh mimiti aya iman nambahan Nabi Nuh Nabi Lut oge makin berangkat dewasa nu antukna diistrina jadi nabi dan rasul Allah Nabi Lut teh nah teu kaasup ulul azmi da eta mah teu diduruk pan dan rupa Ibrahim nanya cak itu diduruk teu kare-kare siap we aspek teh datang diuji deui maraot jamaah teh disebutna al-wabau sauda. Ya Allah kada kumaha abdi geuning ieu teh disaebkeun umat teh kieu geus bagi dua cenah Siti Sarah mah bawa ku anjeun pamajikan anjeun sok ka ditu ka Mesir ari rek di Mesir teh rek senang-senang bujang-bujang panjang kumaha rasana jadi salaki kakar gesup ka asup kana gerbang kota geus pada megat ku para pengawal ayo cenah milu si orang berita ka raja geus nepi raja asup ke negeri orang awewe nu geulis kawanti-wanti endahna sadunya moal nu ngelehkeun eta mah pantes kang raja kitu teu pantes kang nu sanes atuh pan dibawa dikiring Ibrahim man hiya saha cenah ieu teh dipejakeun pamajikan biasana sok dipaehan teh salakina teh keur ngarebut teh hadhihi ukhti ieu teh cenah pun adi kitu entak sok disebut ngabohong teh tah artinya hadi ukhti pun nya salam Ibrahim dilepaskeun kumaha rasan jadi salaki nyoronyoran teh boga pamajikan dikurung di istana jeung raja mata karanyangna luar biasa geus pa masalah kumaha perasaan ya Allah batan kieu mah abdi mah teu kiat jadi nabi teh cenah naon bade pansiun we aya cek raja salah maneh atuh cek mama awewe geulisnya engke deui mun mawa awewe goreng patut anu sararea bungeun jadi Siti Sarah teh geus moal tiasa diadukeun kontes-kontes da tiasa ingan atuh geulisna kitu hadirin Nabi Ibrahim teh jadi salametkeun deui ku Allah keur ku sabarna ku tawakalna Allah teh nyalametkeun we teh pelajaran keur urang sadayana jadi lamun urang ayeuna hirup sok ngarasa diuji ku Allah teh nya seperti di beungburatan dikena musibah saban alah geus lah jauh teuing lamun orang rek aral subah teh geus aya nu diuji ku nu leuwih berat tapi ngabuktikeun suksesna luar biasa eta pelajaran nu berharga kangge urang tos we eta mah singkatna kitu nya Nabi Musa apal meureun Nabi Isa geus puguh nya
harusnya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dan diantara pangbeurna ujian Nabi Muhammad teh nyata waktu masih di Mekah geus hijrah di Madinah terjadi perang Ahzab. Eta perang nu pangberatna di payunan ku Nabi Muhammad, perang Ahzab. Sabab ti jajabana mayunan musuh anu menyatroni ngurilingan kota Madinah, gabungan dari berbagai kabilah, Yahudi, Nasrani, musyrikin di mana-mana teh hiji. Eta disebut Al-Ahzab teh eta. Disebut perang Hondak beda jurus. Nya jurus kaum muslimin nu harita ngadamel parit eta teh legana belasan meter gitu. Jero anu akhirna nu orang Madinah teu bisa keluar, nu orang luar teu bisa ka jero. Angin ge di pertahanan tertentu di gunung-gunung tak gitu. Kumaha ku dikurung teh persediaan sae. Perbekalan teh lebih ka naon nu aya daunan di Madinah. Apaan teh mau diseupan mah merenya. Amun di urang mah hadirin di pangalengan dikurung mana rontok. Lepaskeun di kebon ngaredo samal beres. Nya aya burung kol, aya kentang, aya daun sampe, aya udah orang masa rehat malah pan oge justru jauh tina kolesterol. Aya di Madinah kapan? Isuk-isuk sarapan daun korma. Coba bayangkeun, daun korma teh jaga daun kelapa. Nepi ka Rasulullah beraknya hijau. Itu wajar. Bari nu teu dama, nu mau anu katumak, nu panah di sana Rasulullah ieu si anu teh make dieu panah tadi bijil teh dieu di sana ka Rasulullah dilaporkeun kumaha. Nangisna Rasulullah ka Allah. Nepi ka para sahabat Rasulullah mata Nasrullah itu orang teh ditulungan moal asing leres gitu. Jadi ustad ngajak dakwah, hayu orang itu orang ieu insyaallah orang bagja dina waktuna nu hiji gering, nu hiji maot, nu hiji ripuh, nu hiji geus kapana terus sekat dararata ngadoni nagih mana cenah bagja teh atuh. Itu kudu beak heula ieu teh. Sok lamun urang jadi ustad dikitukeun kumaha. Nah. Ya, enteng atuh ustad-ustad ayeuna mah atuh. Sekali genahna atuh aya nu panenna atuh. Zayyina linnas dihiaskeun pikeun manusia hubus syahawat. Matak nabi-nabi ge nararika sadayana. Kenapa? Karena dari sisi belahan dia Abdullah, dia manusia. Sehingga dengan dia sebagai manusia, berarti kudu nikah. Berarti normal. Tah pikeun nu normal diberi jalan ku Allah ngaranna nikah. Karena al aslu tina hubungan lalaki jeung awewe teh haram, zina ngaranna. Makanya nabi-nabi pun diberi jalan nikah karena mereka taklifnya sama dengan kita. Ai kamu nabi aya tiasa nalak istrina nya tiasa ngaranna ge suami istri dengan alasan-alasannya syar'i dan seterusnya. Berarti Nabi Muhammad teh Abdullah hamba. Terus lamun ayeuna keur sujud bro we kadut onta kana punuk. Kadut dibayangkeun kadut domba da kadut domba mah leutik. Kadut sapi we kaopatan. Mun jeleumana teu kuateun, aya nu kuateun mah kuduaan. Make awi geuning asupkeun kana tolomong, pan sakapung mah sapi nu gede pan teu asup kana tolomong gede teh kadut sapi, kadut onta mah 2-3 kalieun gedeena. Bayangkeun Rasul sujud buru kana tongok. Aya Rasul ngapeun teh? Da jalmi atuh Abdullah. Bau henteu bau. Abong ka Nabi kadut onta ge seungit we, teu bisa kitu. Naon sababna atuh moal jadi ujian. Jadi saha nu pangbaratna ujian teh? Nabina atau umatna? Teu sakapung umat itu apal jeung Nabi mah ujian lebih berat batan anehna. Tak sakapung Nabi ge jadi nasyuara name fala'allaka ba'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad sallallahu engkau sudah putus asa dan kecewa pedah teu mukmin wae jelema teh. Sabar atuh pan kabeh aya waktuna jeung hidayah teh lain sesuatu yang murah. Berarti juga harus diperjuangkan dengan akhlak yang mahal, nilainya tinggi, kemampuan yang nilainya tinggi,
Itu kan daya jihad, termasuk iltizam, setia dan loyal kepada perjuangan. Moal aya perjuangan tanpa hasil. Engke Allah nu ngukurna jeung Allah nu mere hasilna. Tugas anjeun mah gitu hadirin. Tadi gogodana ye hubus syahwat. Jadi lamun aya lalaki resep ka istri eta teh normal. Eta sababna Islam nyebatkeun dina umur manusia arba'ina yauman dina hari pertama eta teh disebutna nutfah. Terjadilah dia ini disebut dengan pembuahan teh. Nepi ka jadi nutfah teh satitik jadi alaqah, jadi sesuatu buntang gantung 40 poe teh. Engke teh lamun keur bidan mah apaleun biasa mah, padahal kakar ngajenil ngagantung, alaqah teh ngagantung. Terus alaqah ngagedean jadi mud. Gitu eta teh 40. Dari mulai pembuahan ke 40 nitik. 40 deui ngagantung, 40 deui ngajenul hampir sagede peureup. Tah lamun geus ngajenul sagede peureup mimiti titikna aya 2, nyata panon. Tah kita katingali oh iya panonna teh. Sirahna macan kebentuk. Maju ka ditu tuma ansya'nahu khalqan akhar, lalu dibentuklah sedemikian rupa kerangka kakara dagingna ngumplitan pikeun mungkus kerangka tulangna. Tuma ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul. Semua melalui proses seperti itu kecuali Nabi Adam. Nabi Adam mah di damana khusus tina taneuh liat. Allah kata dawuh kun jadilah Adam, si taneuh liat di tita teh kumaha prosesna kata taktik Nabi Adam. Jadi Nabi Adam mah teu ngalaman leutik heula. Teu ngalaman perkembangan jadi remaja. Tuh, langsung Nabi Adam mah celegedeg dewasa. Dewasa langsung Nabi Adam mah canak tina tulungun rusukna. Nyebutna teh nupang bengkokna teh, nupang bengkok teh nu manana, nupang luhurna nu deukeut ka dieu tah eta nyengklik di dieu. Duh kayaknya eta teh hakiki atau majazi ngan lamun di mana kerangka Adamnya yang nampak aya keneh henteu gitu mun teu aya oh di Siti Hawa teh gitu. Min dolin al awaj kade anjeun lalaki lamun anjeun syahwat kawe syahwat teh dua rupa lamun keur nyaah keur resep keur kataji keur sono ka pamajikan teh sagala kagorenganna teh kaciri pamajikan geus sare teh heula kumaha pan karunya teh si mamah meureun capeun nya nah urang teh kitu apek ngagilir setik dut meureun mamah teh lebet angin meureun teh jadi keheul naon sabana apan keur bogoh keur resep atuh gitu. Geus kitu rada nangkarak setik jok. Umpamana gitu. Karek eukeun bae. Mata kitu ge capeun. Kurang teh malah make jeung diusapan sirahna teh nya. Coba karek, coba teh ngagilir dadit duit kitu sok. Gitu. Ari keur nyaah mah urang teh ridho we. Tapi kumaha mun keur keheul. Dut hees wae medut. Nya peperian keur hudang cing atuh keur hees mah gitu. Gitu coba kerek, coba mendut, sare teh heula lain ngadagoan. Dihudangkeun hararese. Heula cenah ka jaman heula geus di jaman pleng sajam. Begitu keluar teh geus bungi cing geus teu hayang mah nya. Ai keur kareheul mah. Teh we eta mah rek kumaha urang. Da hihiasana mah tos hadiah ti Allah. Tapi kumaha ieu ngolahna nyaeta tanggung jawab urang teh. Dabongan urang jadi mukallaf. Sama dengan Nabi hamba Allah. Naon beda jeung urang? Itu urang mah sanes utusan geus tong sok nyanyahoana. Tong nyanyahoana. Tah lamun palebah hambana mah sami. Nabi berjuang. Lamun Nabi ayeuna pan Nabi teh hadirin ieu teh ka kita. Jadi aya senjata musuh siga ramo kieu besi terus kurante di kitu-kitu. Tah Nabi teh ka dieu keun dina perang Uhud teh. Kakoet ieuna sampai
ngan duka kaburu nyingcat karukumangan pokona mah ari baos nama kabetot sabaraha hiji pan. Coba ayeuna getihan awar-awaran bekateliren-liren. Coba ayeuna dia ngabeletok gitu. Eta we dibaledog ku batu. Jadi aya senjata ketepel nu badag nu memang arahli. Jadi dikitukeun teh helm beusi wae beulah. Pan Nabi teh di helm beusi ari teh mun nya area parantina gitu, beulah nepi ka ayeuna wae luka baju ngajenuh segede nog. Coba terseret posisina gebrus kapan kana sumur. Sareng sababaraha sahabat atuh di pana di luhur di pana patarosan aya Nabi nyerieun teu nya puguh we apan Abdullah ai syahwat maka hayana menang perang teh jeba gampangnya gitu. Jadi Allah teh ngujina luar biasa. Ujian kanggo saha? Kanggo nabina oke kanggo umatna. Bener nanti itu iltizam. Iya tidak loyal. Siap mempertahankan la ilaha geuning dina waktu kitu mah kudu kitu perjuangan teh geuning. Atau rek murtad wae kan hidup pilihan. Ya padahal cek ku syahwat ka eta syahwat teh jadi sok ngalamun. Kade syahwat teh lamun teh ka tepi sok ngalamun. Padahal Nabi teh padahalnya naon kebal senjatanya. Kebal senjata saya panah ke para sahabat nyumbut ke tukang euy gitu plentrang gitu panah teh ngampul keun para sahabat biasana nyumput di tukang ke lamun panah datang ka tukangeun kabeh jadi ngajajar teh jiga baduy gitu. Naon sababna keun Nabi Muhammad cenah dipayun sebab kebal senjata tameng sararea sieun atuh musuh teh nya. Jadi begitu Nabi Muhammad teh wah euy sia eta datang kebal senjata teh pan kalabur berenang naon ada moal pae-pae. Tapi itu hari sampai sahabat soak nu harita teh lantaran musyrikin harita geus gogorowokan bari ngudag-ngudag nu katewak dipaehan sebut paehan teh dicacag mata korban Uhud mah mereka seueur nu tidak dikenali teh kitu kabayang papisah atuh da ieu dicacag diteteh cibuna teh dicacag teh mutilasi atuh ya kitu geuningannya ujian kanggo syahwat teh da kahayang mah gampang, senang, ngeunah, resep gitunya. Tapi ternyata hidup ini tidak seindah yang diharapkan. Gitu tantangan anak. Matak minan nisa wal banin kade jebakan-jebakanana ye. Jebakan hubungan suami istri. Tadi keur nyaah, keur bogoh, keur ridho mah wah beres. Aduh punten cenah bapaknya abdi teh cenah hilap tadi teh cenah jadi we liwat teh tutung si mama nih apal pisan bapak teh tadi di jalan ngalamun irahanya cenah meni asa sono hayang ngadahar liwat tutung gitu nah mata nuhun mama beung geulis ari baju bapak meni ngarti pisan cenah nya jadi bapak teh cenah hayang pisan liwat tutung cokot nu tutung kan waktu alhamdulillah ngeunah padahal aing pahit tapi entong nuhun mamanya da ari pesen mah hese mama mangartos nya teh tadi teh hilap ai sugan teh cenah eta teh uyah efek teh gula jadi eta tadi digulaan lain uyahan atuh liwat teh pan semua amis kakara cenah liwat nepi ka ngeunahna jaga kieu amis atuh ieu mah gitu hadirin ai keur ridho mah tapi lamun sama kumaha istrina ngahaja meuli baju ngahaja beli baju nanti beli poster dari poster itu orang barat geulis jeung pantes make baju eta meuli eta baju eta mahal-mahal oge ngabelaan uang balanya dikurangankeun bae jeung bala-bala we cenah dahar mah atuh pan bapana mulih teh peuting we jam 10 di daguan geus ngacuk eta tadi bulan gilir di nu kaca ngarasa optimis yen siga nu dina poster datang bapak nate bapak ketinggal cenah mah ngacuk alah acuk di mana eta di saya kitu nah ari daun mah geunah Pak ngajar di pescer ke mama awis-awis oge sapados beuki nyaah we bapak teh ka mama nya puguh we atuh beuki nyaah kitu wae keur daun mah nya kan geunah duanana oge tapi kumaha lamun anu geus mimiti kagores hateuna nya geulis-geulis sih tapi bari ngaleos lalaunan anggar we buleun kitu
Nah gitu hadirin. Jadi kumaha urangnya da ari syahwat nama papaes anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Istri resep kana emas nya wajar atuh. Jadi lamun aya istri terus ka bapana bapak. Itu teh salah lamun ibu-ibunya nyero kasih bapak terus anu wae padahal pan leuwih miskin ti urang tapi geuning make ali emas cik atuh mamah oge teh wajar Bu wajar salkin tong amak naon cenah eta ngajak ribut gitu ulah nya aya justru keur saha deui atuh urang teh bapak ti susuk ti dudung teh pan keur anak pamajikan nya ayeuna pamajikan menta jadi bapak-bapak lamun dipentak ku ibu kudu kumaha Pak kudu atoh alhamdulillah mentana ka urang keneh coba lamun kasar kita tanggana kumargi ka lanjut teh marawae kata tangga gitu pan urang piributeun tak kitu jadi ya sebutna teh meureunnan saling pengertian dina naon dina ngarawat syahwat engke syahwat teh eta turun naik fluktuasi ke beuki kolot eta narikan ngurangan ngaku ya anu geus 50 ka ditu ya keur 50 ka ditu pamajikan hiji nu eta keneh heuh kumaha rasana nya ngurangan eta ka 60 70 tapi syahwatna kudu aya syahwatna ngan bentukna engke teh diolah sedemikian rupa ya dongeng deui wae ti guru sim kuring ya urang Cianjur Cianyawar almarhum Allah yarham baheula macana sarua ningali indungna barudak cenah di eta nan make baju anuk gitu rek mandi ka jaman da dituturkeun cenah nah asad yang milu mani we cenah kitu make jeung hayang masokan sagala ayeuna cenah ustad geus 80 cenah pamajikan kan beda 1 tahun 2 tahun ka jaman cenah di rumah anuk tuturkeun ayeuna geus sarua nah asad watir bisi labuh gitu tau nyai cerikeun nanti tiba giliran Anda. Anu si salaki teh ngan karinyaahna. Harusnya. Teh loba. Dan nyaah teh bagian tina syah. Ayat nu kaduana di antara dunya nu urang enah jeung henteu kumaha urang. Kumaha urang nanaon oge. Lamun urang syukur, tidak ada yang tidak indah bagi orang yang pandai bersyukur. Ini juga tadi teh cek we. Pada keung sabaraha di kamar teh bayangkeun we, coba kerek tari. Orang ngagilir ngadurut-dut. Pan keung ke salah kita sabaraha mah. Duh Gusti, ya nepi ka kieuna gitu. Meureun asup angin, meureun atawa dahar wae. Da beurangna loba teh dahar teh eureun meureun juga tapi kan ari keur urangna positif thinking mah nu kitu maafi muskilah. Teu teh masalah. Sakapeung urang datang jeung carape jeung naon pamajikan baeud pan lambruna mah urang teh amaknya aing amak mah jeung nyaho jeung teu ngarti sidik aing teh capek ieu capek teh mun hasil teh itu keur anak pamajikan ayeuna datang ka baeud aing keur urangna sarwana mah tapi lamun keur kalem si mama baeud aya naon keun ge ditaros biasa heula we nya eta mah terserah lah Bapak Ibu rumah tangga mah dibikin tegang biasa da masalah ge disiar udah gampang masalah mah artosnya entong gede-gede teuing mah keur bapak keur nonton TV gelas alungkeun ka hareupan seng gitu insyaallah ribut geus ari rek dijieun mah tapi pan lain gitu orang teh naon sababna ieu aya ieu qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum seberapapun indahnya duniawiyah ini sebetulnya maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dan yang lebih baik daripada itu semua kersaha eta lil ladzina taqaw rabbahum jadi naon wae urang di dunya ieu kudu doronganna teh katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala lamun kitu engke jannatun tajri min tahtihal anhar ada surga duka simuring kantos nerangkeun maut syahid ya atosnya nyata Allah teh nakdirkeun tah lamun nakdirkeun mah hayang panggih we jeung saurang maruk nu maot syahid rek ditanyakeun surga teh seperti kumaha indahna naon sababna pan aranjeunna maruhna teh
nasrohu minal jannati haitsu nasya eta mah tos silir mudik bolak-balik larsub ka surga atawa hayang mah wa inna insyaallah bikum lahikun teh dulur urang ikhwan urang guru-guru urang nu saroleh pan anjeunna mah pelem tibra di alam kuburna teh tapi enjing-enjing digugahkeun gugah cenah kasep da meureunna ari kanu soleh mah nya malaikat teh bakal lemas bahasana ge gugah cenah kasep naing geulis gugah aya naon cenah malaikat makin nggakeun abdi teh nuju naos pisan moal aya nu disebut ngeunahna sare juta kali tibatan tibrana di dunya ngeunahna teh eta teh kakara sarena di alam barzah acan surga acan sabab alam barzah kerjaan mah soleh eta teh geus aya mukadimah naon mau tepi kasieunna teh aya geuning nya da ngan ukur dipindahkeun ti alam riweuh ti alam ganeng gitu ayeuna dunya ti riweuh ganeng jeung sajabana ka alam anu tibra tah nu nikmatna sare wae disebutna mustari ta eta ngaranna istirahat gugah cenah nying teu pletek panon poe maju waktu duha gugah aya naon gugahkeun ieu nujuna raos-raos cenah abdi teh sare cenah kitu ih anu gam ari nu kasep nu bageun nu geulis kapan ente waktosna ninggalan surga wa putiha hijabun mun hordeng teh mah urang di kamar ningali keluar sarelek hordeng dibuka panto-panto surga nu legana teh ti dieu ka mana meureun sabaraha mil disebutna teh nya ti dieu ka Lembang mah teh panto surga teh hijina teh berebet duh tingalikeun lantai ka hiji nu pantona anu sok tingali aduh anggurna kade anggur surga lain naon lain gitu aya cau kade cau naon cau surga lain cau nu di dieu atuh cau di dieu mah sakapeung lamun can sarapan canon balobok cau seulangan ora ono seulangan di surga mah teh kitu teh hadirin otak paling-paling kabayang eta nu digugahkeun gugah kulem dipi urang ningali surga sarelek hijabna dibuka geus kudu ngagantungan rantang jiga di ngacai we meureun hayo atuh tak usum kieu jadi hayang gancang maot teh ye ai urang hayang gancang maot atau mending engke deui Bu mending gancang mending engke deui mending engke deui nya agur itu agur mending engke deui naon sababna nya oh bener babekelan euy atuh berarti kudu naon atuh urang ari nyaho mah kurang keneh nya kan berarti kudu naik ningkat namahan sampai ke titik nu regreg lamun geus hatena tenang datang malakul maut jalasa inda rasyik ayyatuhan nafsul mutmainnah genah ruh nu soleh-solehah nu tenang telah dicabut lah sok we keluar ih mendingan pisan maot teh nya ceuk saha dicabut nyawa teu aya dicabut cok keluar nyalira we cenah bade ka mana kitu ceuk teh ila magfiratin minallahi wa ridwani teruslah dunya mah tinggalkeun riweuh salira tos cekap waktosna ngalih ka alam nu nikmat indah luar biasa nikmat kulemna indah ningali surgana umum atuh ari kitu makan tenan we gacelok we teu hararese pindah kana leungeun malakal maut ya kitu hadirin mana dicabut jadi sanu dicabut ya tuh anu kitu nu hubbud dunya wa karahiyatu ora ninggalkeun dunya teh babakalan teh boga numpuk we masalah iraha senangna atuh hirup di dunya riweuh dicabut nyawa nyeri luar biasa di alam barzah ada kubur teh mukodimah neraka di dunya keneh ge jadi di dunya keneh wae geus mukodimah neraka hakikatna mah nya aya di dunya disiksa dicabut nyawa nyeri luar biasa waktu di alam barzah ngadon digebugan punuk tacan orai hiji nu 1000 hulu teh kecak-kecok eta teh geus teu puguh waktu matak bilih ke menakan aya hadis
Iya hadisna aya ya, gendang riwayat At-Tabrani. Jadi saha-saha keluarga orang khususna inung bapa urang eta teh ngadangun jeung apal kana tingkah laku nu harirup. Motak cenah urang kudu saroleh. Sabab mun urang teu saroleh tuluy mengecewakan carorik cenah eta teh. Kolot-kolot urang nu geus di alam kubur teh. Kitu tapi lamun urang saroleh baru ngeuh teh teh. Doib hadisna teh. Naon sababna? Kapan keur mun soleh kudu tibra. Rek apal kumaha nu di dunyanya. Terus lamun gogah terpesona atuh. Pasti Allahok mata simeuteun. Rek ngiceup ge lebar atuh mah nya dunya urang kikituan lebar atuh. Apal Allahok mata simeuteun? Apal simeut? Pernah ningali simeut ngiceup? Mata lamun jelema nempo teh ngecep-ngecep disebut Allahok mata simeutun. Sim kuring mah kabayang. Aduh ya Allah ya Rabbi abdi teh panginten ka dinya engke teh nya. Bagus pada ayeuna tarek manjing kalor. Sok we sare deui, reup deui, nikmat deui wae. Geus teu kudu mikir anu harirup. Matak urang soson-soson supaya engke di alam barzah teh jiga kitu. Naon sababna? Ayeuna mun teu saleh ya alias kafir, fajir, munafik nih sajabana. Kapan teu puguh waktu disiksa tuluy. Boro-boro mikiran keluarga nu di dunya nya. Geus mending oge sing saleh lah. Soleha Bu. Ibu teh soleha. Amin gitu. Amin ya robbal. Soalna jar kentangan isi soleha ya. Tingali judulna tuh makhluk terindah dunia. Nu jadi penghuni saha eta teh cing? Abdi euy atuh GR teh atuh. GR. Aduh, mudah-mudahan amin didoakeun lah. Didoakeun ku Ustaz. Matak ari diuk teh panghareupna amun ngaji teh. Canes teu meunang di tukang. Da moal aya nu dihareup lamun di tukang mah. Jadi di tukang ge aya jasana. Nepi ka ibu-ibu bapak-bapak nu dihareup teh dihareup. Eta teh jasa saha cing? Nu di tukang, patang harga nu di tukang titita kahareup. Gitu hadirin. Aduh, mudah-mudahan pangsumangatna pangharana penak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong nu tukang teh ngaminkeun euy. Lah, qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Datos asup surga mah malah nu kaluar deui, tapi nu asup neraka mah aya nu kaluar deui, pikeun dipindahkeun ka bager pisan Allah mah nya. Bager Allah mah nu geus ka surga khalidin fiha. Tapi nu ka neraka yakhruju minan nar. Ya Allah, jelema teh kotor pisan ku dosa, geus sok bersihan heula dihampura geus nah. Gitu sawareh-sawareh mah disyafaatan tos ku Nabi. Nah itu getol-getol teuing manusia teh. Jadi ieu jalma muslim nu ka neraka heula eta disebutna terlalu. Nya tuh. Pan ku sing digambarkeunna matematik Islam teh gampang, ya akidah. Tiap kahadean dibalas 10 kali minimal. Berarti aya 11, 12, 30 ila sab'imiati zifin bahkan nu dilipat ganda ke 700. Fa inal hasanat tamhus sayyiat. Tiap urang migawe kahadean eta ngahapus kagorengan. Berarti otomatis kagorengan teh kahapus ku kahadean nu dipigawe ku urang. Pan Allah mah bager. Ya, dilipat gandakeun bisi teu mahi dipake ngahapus. Kelamun ayeuna saimbang goreng hiji kahadean hiji tapi geus dilipatkeun 10 dipake ngahapus pan nu pake ngahapus pangan hiji. Aya keneh satok atuh salapan. Ai maneh kunaon bet ka neraka heula. Kartosnya kacida teuing atuh rajin-rajin maksiat jeung kedul-kedul teuing kana ibadah. Jadi jalma nu ka neraka heula terlalu. Ya muslimin kacida, muslimuna kacidauna. Eta jadi muslimin nu kacida getolna. Ibu ieu mah kieu we, sapopoe ibu antara pagawean nu hade jeung nu goreng saimbang teu? Jumlahna we ieu mah. Mun saimbang ka surga langsung.
Ka surga langsung anu saimang teh. Naon penuh dilipat gandakeun dosa mantep. Jadi disebut paman sakulat mawazinu teh geus diperingan syarat-syaratna ku Allah. Jadi Allah maridho pisan lamun jalma teh beuki loba anu ka surga. Itu apa? Tak cik atuh. Kedua-kedua teuing masyad mah sakali-kali we, ari kapaksanya. Ari kapaksa we, teu kapaksa mah ulah lah. Mending amal soleh. Saha azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan nu geus disucikeun. Hum fi waridwanu minallah. Nupang mahal nama eta disarangan dipiri kurido Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Tapi kade Allah teh sanes wae maha uninga kana anjeun keur naon. Keur resep naon, teresep naon. Sagala pikiran nu ngaliwat hungkul wae Allah uningan. Hate lintasan hate khotar disebutna Allah terus uninga ti dinya keneh. Mata ke aya nu diniatan ka ditu teh aya nu teu diniatan. Nu diniatan azimah ngaranna. Eta nu jadi amal mah nu diniatan jeung jadi azimah. An Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf qala ia berkata, ieu teh kenerangkeun fiha azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Pasangan-pasangan nu parantos disucikeun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah parantos ngadawuh, idza shallatil mar'atu khamsaha. Sederhana wae heula berpikir teh nya, sederhana. Lamun hiji istri salat 5 waktu. Ibu-ibu, salat 5 waktu? Tenang. Very good, very well. Sim kring-kring binga. Nu kaduana wasomat syahroha air Ramadan saum kumaha mun menstruasi teu saum hutang ini dibayar acan punah alhamdulillah Pak pangja bapak-bapak boga bojo jiga kitu da teu hese atuh nya teu hese nya urang mah geus parantina salat parantina saum parantina malah lamun sakalian menstruasi ge meni asa kararesel teu biasa saum ningali nu sahur teh tapi ku ibu disadiakeun artosnya nu sahur teh nyariakeun sahur wae pahalana sareng saum jadi pahalana dua kahiji pahala sareng saum nu kadua da teu saum teh ieu mah pan haram lamun saum geus patuh deui wae bisurgaeun tah bu ibu mah geus deukeut pisan ka surga teh deukeut bu ka surga teh ibu mah deukeut lalaki nu kudu ti poboros jeung bebereg mah yeuh nyolehkeun ibu hesena teh lain naon eta anu hesena teh bener teh bapak urang teh beri ka kudu sabar pisannya jadi ibu kudu nganuhunkeun ka saha ka ustad oh nyaon mah wa fidat farjaha. Itu bedanya hukum Islam. Setiap istri yang sudah bersuami harus hanya satu hati. Teu meunang anu singgah-singgah acan. Eta geus maksiat. Kade ibu-ibunya beda jeung bapak-bapak. Pek manggeun bae anu singgah. Eta beda bapak-bapak. Da hukum Islam atuh kitu. Nah, cenah ibu keheul apan syahwat. Normal. Berarti ibu-ibu teh nyaah ka bapak teh. Ja dongeng. Tapi kentong keur mikir heula ya. Ya dongeng penting ya. Ting penting keur ibu-ibu, ting penting keur bapak-bapaknya. Jadi aya salaki kanyahoan nikah deui. Teu dibere tulah kunci. Assalamualaikum mama assalamualaikum. Kaditu we kaditu kenaon kaditu. Amak teu Bu. Nya pan bogo jeung nyaah atuh mah tak kitu oge. Tamun pamajikan kitu teh oh nyaah. Gitu. Aya pan mah. Punten cenah bapak teh bapak nikah deui mangga apal teu payu-payu tah eta mah lain nyaan gitu mah lantaran kebae mah payu ieu da kumaha atuh nya salaki teh keun bae da rumasa meureunnan gagoler we di luar kabeneran aya kursi teu nawi aya pamajikan da moal tega sabarana mah hatena mah tingali kaluhur si bapak keur nya teuing nya tungtungna teh
keluar diam-diam di simutan. Nah ngaranna ge kasalaki atuh gobre teh hujan pati cenah si bapak sok bapak dilebet tapi dina kursi itu nyapanya guys sakit orang matang dituluykeun Pak si bapak pakai jeung mikir si bapak geus mimiti ka mana karep ya geus dilebet sok dina kursi yang penting gitu tutuna teh coba tuh cenah tapi dihanap teh gitu ya terus gitu Pak nyaheun Pak mamajikan urang teh nyaheun mata kitu oge mentok sok disalahgunakeun unggul laras punya tong sok disalahgunakeun kemudian wa ta'at zaujaha pamimpin ya suami teh pamimpin taat kan ke dina salahna jadi salaki ditanggung jawab beda jeung pamajikan sok tahu sok lebih pinter ngaranna istilah ngarasa leuwih pinter wae terus ngomong nu sifat ngaranahkeun salaki wae geus dosa berarti kudu neangan cara lamun oh si bapak salah ya si bapak teu tepat ya urang boga pikir nya neangan cara pan ieu teh pamajikan nu hayang dipikir ku salaki teh salah saji pantos surga keur jadi pamajikanana ibu-ibu kitu henteu beuki deukeut ka surga teh Bu beuki deukeut ibu mah ka surga teh salaki mah dibarege gue nyolehkeun anak kemudian fakilalah dikaumkan nanti bring begitu ngabring teh bisa jadi bapak ditinggalkeun heula Pak geus dina pantos surga teh naon sababna udkhuli aljannata mangga istri-istri solehah lebet ka surga tuh pantos surga 8 pilih mana nu dipikah hoyong bisa jadi bapak ditinggalkeun heula Pak coba bapak centang tuh dipersilahkan masuk dari semua pintu hebat punya hebatnya tay ibu luar biasa tak bapak usum gitu mau wajahna cakalane leungeun apa sugana ka bawa urang nya tong eran tong gengsi wadkhuli aljannata masuklah engkau ke surga min ayyi abwabil jannati syi'ta abwabil jannati beli lebatnya abwabil jannata ieu nya dilaraskeun we abwabil jannati syi'ti sok kadinya abu surga istri solehah pilih mantos surga nu dipikahoyong babul sholah babul sodako babul jihad babul aiman dan seterusnya ada 8 pintu alah luar biasa ibu-ibu paingan inung urang ibu-ibunya paingan inung urang ibu-ibu matak bisi aya jelema hatena teu as wae teresep narima pendapat batur ngeunahna nyalahkeun batur mun batur cilakanya teh aya empati jeung teu aya karunya bejaan ta jelema ari hubungan anjeun jeung inung anjeun siga kumaha biasana eta teh kurang kahadean kanu jadi indungna sok gampang pisan nyababkeun teu asna hate kitu pariksa we bisi aya jelema nu jiga kitu ningali batur itu nyerieun beureus suka acuh we mun nyarios we celekit ka batur teh nyarari teu peduli batur nepi ka pugor hentelan nyerieun teh padahal kalakuan manehna teh pariksa deui tah ari hubungan anjeun jeung indung anjeun siga kumaha biasana lamun teu pati deukeut jeung indung eta teh sok rada teu asa hatena umumna teh siga kitu an ummi salamata ti ummi salamah qalat anjeunna sasauran qultu saur ummu salamah kita aya nu ummu salamah aya nu habibah aya di teh ieu ummu salamah ya Rasulullah nun Kangjeng Rasul akhbirni pamugi teu kaabotan pikeun ngabarkeun ka abdi an qaulillahi ngeunaan dawuh Allah khurun ain dina surah al-waqiah 22 aya kecap hurun ain qala saur Rasul oh hayangnya hurun ain mencek bahasa Sunda mah timurunya gitu kan timurunya pedah ge di surga aya hurun bidun ari disebut hurun teh ngagammarkeun mulus banglus na kulit nu bodas bersih tanpa cacat nu moal bisa kaanteupan ku laleur acan nah ngagolosor
bagat ningkul lemes na kulit hurunin. Ainun dihamul uyun, socana ageng hideungna belo. Gitu, syukrul jardai eta bulu socana teh panjang seperti elang yang sayapnya sedang terbang dikembangkan. Panjang yang klik tungtungna, indahna luar biasa. Simburing moal bosan tutup lagi meureun ngan itu na umbungan. Ari urang maros da pukul alus itu mah ngan itu meureun geus kikian we sareuk-sareuk cenah ieu. Biman zilati janahil tadi baca teh nusyur, tak ubahnya seperti sayap-sayap burung yang sedang terbang mengempah. Gitu hadirin, bayangkeun elang nu panjangna keur ngalayang gitu nya. Bulu sosa siga kitu. Nya kanal nya hideung nya ceng siga teh meuni hayang ngadudutan. Si bapak-bapak yo kalarieu. Jauh aja pemajikan orang. Kutu ya Rasulullah nun Kangjeng Rasul pamugi tong bosan tong kabotan akhbirni kabarkeun deui atuh cenah ka abdi an kaulihi ngeunaan firman Allah ka'annahunna lu'lu'um maknun masih kana baqiyah ta eta teh seperti mutiara-mutiara nu masih suci original seperti mutiara-mutiara anu masih kana dina tidak pernah tersentuh dan terjamah oleh siapapun. Hebat turunin teh bapak-bapak. Qala safa'uhunna safa'u durri fil asdab. Eta teh bersih ngaborelakna seperti bersih ngaborelakna mutiara nu masih kene dina wadah-wadahna allati lam tamassahul aidi yang belum tersentuh oleh tangan apapun. Wei, ieu mah sugan masih weteuh we ieu mah. Si weteuh we ieu mah. Si weteuh. Bayangkeun jeung nu ayeuna apa? Emot ka Ustaz Romli. Si akeh Romli ngobrol jeung si Buguri. Cek si mun teh sada atuh. Ustaz mah geus meujeuh namah atuh cing teh da Ustaz teh gagah atuh pendekar aya kawani gitu. Lain soal gitu. Ai pamajikan urang rajuna ku saha? Tah eta sadroli tah mah. Alasanna buat kawani. Halo ya aya kene sadroli akeh aduh kudu dilayan dia. Si weteuh ieu mah tuh. Si weteuh si orisinil. Si weteuh ieu mah. Tapi ibu-ibu ge basa keur anyarna mah weteuh. Ya. Akhbirni an qauli fihinna khairatun hisan eta Madinah Ar-Rahman 70 cenah dina eta bidadari teh khairatun ngan sagala kasayan we ngan teu aya cawadeunana. Kitu sabalikna tina si eta mane alaeunana ngaranna taya sarwaneun daun geus digunduk-gunduk dipilih-pilih ka goreng itu dipiceun jadi runtang ngaranna teh sarana daun ieu mah khairatun hisan geus teu aya codekana dimimiti teuteub socana kitu tutur katana tingkah lakuna pokona mah serba mengagumkan kitu patanggep 60 tahun ge moal bosen pernah ya masa menit gak rendang lain. Aduh ya Allah ya Rabbi hurunin ya hurunin. Kau khairatul akhlak kepribadiannya yang luar biasa hanya baik saja hisanul wujuh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Mun geus asa di surga we maca ieu. Qultu ya Rasulullah anisa dunya afdal amil hurul ain. Amil hurul ain ari pami dibandingkeun sareng istri solehah saya mana hebat mana mengagumkan mana menarik mana itu sareng istri soleh di dunia ya qala Rasul ngawal bal nisaud dunya afdal minal hurul ain nah atuh tebih ari jeung istri-istri soleh di dunia mah naon sababna ngageulisana teh ku jihad ngakapa nyabunya ibu teh kata gelis pisan salaki ibu wawuh
tapi bakal kitu we hayo. Sabab ibu gelisna teh dina wujud nu maksimal. Nu teu aya codek ka jeung kurangna, matak ayeuna sakieu ka ayana keun bae. Wayana punya eta teh anugerah ti Allah nu rupa-rupa. Entong hayo we nguntung terus disesali. Nguntung disesali, unggal nguntung aya penyesalan, geuring atuh ke. Nguntung kieu sidisi gado lamun mencos masaletik kitu. Ningali irung, nah mah abang indung bapak demes kayak pamana gitu, entong. Eta mah tos anugerah ti Allah. Ting soleh hawe engke bakal luar biasa gelisna. Kemudian kumaha perbandinganna? Kafadliz ziharah alal bitana. Anggap we ada istri solehah mangke teh jadi nyata nyingelik jadi pasangan urang. Ke hurun in teh kasarisi we nyarumput. Isin atuh minder atuh. Parantos aya di surga nu paling berhak. Naon tah disebutna ge makhluk terindah dunia bumi. Saha eta teh Bu? Saha eta teh? Ibu-ibu, abi amin. Ustaz madai lah ngadoakeun we. Amin. Ya Rasulullah wa bimadzakana cenah sabab bet kitu bet jadi hebat kene istri si solehah di dunya nu geus abus ka surga. Bi sholatihinna. Itu pasa bisa hadis luhurnya. Riwayat Ahmad luhur. Bi sholatihinna. Apaan sarolat? Teh gampang. Aya stabil nepi ka terakhir akhir hayat teh ninggalkeun salat mah teu gampang. Perjuangannya panjang. Wasyamihinna wa ibadatihinna Allah, oge ibadah-ibadah loha, ibadah-ibadah anjeunna ka Allah. Albasallahu Allah bakal dianggokeun ka istri si solehah wujuhahunnan nur. Wajah-wajahna teh disebut bercahaya. Bercahaya tuh kade bapak eta pelihara istri-istri bapaknya lebar. Wa jasaduhunnal hariro, ari jasad-jasadna teh ibarat sutra. Indah luar biasa. Tulu dia anggokeun ibarat sutra bodas. Jasad-jasad istri solehah teh ibarat indahna sutra bodas. Kumaha disebut genyal jeung ngagalesarna bapak. Nya geus lanyet-lanyet malaya. Mararantangna luar biasa. Lah. Si bapak mun geus hayang ka surga we jeung si mama. Rek jeung si mama apa? Rek jeung hurunin kita. Si mama we nya jeung si mama da eleh itu mah lah. Moal kareret turun ini geus aya nu ieu mah tur naon atuh? Aya nu kumaha deui atuh. Terus alwanu khudris siap dianggokeun acuk sutra hejo. Alah si bahenol acuk sutra hejo atuh bogo we. Si bapak-bapak geus ngarondang ge daek jiga teh. Sapro al-haliyi ge aya anting tina emas nu ngaborelak. Alain emas pangalengan atuh. Emas surga teh atuh. Diali di kongkorong dina teh mata semakin indah Pak. Luar biasa lah. Majaruhunna durru wa amsatuhunna zahab. Tiap eta we tempat mun aya mun di urang pan aya geuning paranti nanti sebutna teh hawu atawa naon atuh sok disebut perapian teh geuning tina mutiara Pak. Mutiara. Terus disisir ke orang teh balik di mana teh Pak pemajikan teh keur nyisiran Pak. Sisirna ge emas Pak. Ayeuna mah disisir emas kana redes kulisa pan ge Pak. Lebar emas atuh ayeuna mah. Jeung logo-logoteun jeung naon geus reueuh ayeuna mah. Aduh ya Allah ya Rabbi ini genah kieu nerangkeun ya. Nya mudah-mudahan we jadi motivasi ke ibu-ibu. Ya hirup teh sakedeung. Hirup teh sakedeung. Ibu-ibu teh sakedeung deui marana mah. Nya tuh manyarek hirup wae. Tah mau teh dina kaayaan kieu ye usahakeun. Supaya engke jadi makhluk terindah dunia nu aya di surga. Tate sebut nanaon oge eleh Pak. Sebut terangkeun tajrimin tahtial anhar, sebutkeun anggur, sebutkeun gelas, enggak ada endahna eleh ku ieu mah tuh Pak. Pan terindah ge teh. Terindah Pak.
Geus ka ditu baca we kan. Geus teh kuat ya, geus teh kuat yang ke surga lah. Mudah-mudahan solehah ibu-ibu, bapak-bapak oge tong bosan nya Pak. Rek kitu rek kieu teman seperjuangan bapak-bapak. Cok kadinya sing soleh, sing bertahan. Jadi tong sok naon teh sudon, emosi, syahwat teh kudu dikontrol. Ngarah ge teh hirup di dunya teh jadi muqaddimah indahna surga urang sadayana. Kitu Bapak Ibu, punten bila aya kakiran kalepatan. Aku qouli hadza wassagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh patarosan teh ya. Teh patarosannya. Mending nu bieu direnungkeun nya, engke ngobrol jeung si Bebeb kayaknya. Sakitu hatur nuhun. Duka santri aya teh bilih aya nu panasaran hayong ningalan buku simkuring da aya 20 hiji judul aya di luar mana. Hatur nuhun.